Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayat. Satrajana pribados ngaturkeun salam tawis kahormatan Islam. Langkung ti payun mangga urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur munajat ka Allah anu Maha Gopur anu parantos mapari nikmat iman sinareng Islam kanggo ka urang sadayana. Anu alhamdulillah ku berkat kudros sinareng irodat mantena dina waktos ieu urang tiasa ngampal riung mungkulung patepung lawung patepang wajah paamprok jonghok dina raraga paturai tineu kelas 12 SMA Negeri 27 Garut ku kaayaan sehat walafiat. Teu hilap sholawat miwah salam mangga urang limpah curahkeun kanggo kajengjunan urang sadayana revolusi Islam sedunia ti zaman jahiliyah dugi ka zaman Islamiyah di zaman Fir'aun dugi ka zaman ayeuna yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para sahabatna tabiin itbah tabiatna malah mandar rahmat sinareng sapaatna dugi kanggo ka urang sadayana salaku umat mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 27 Garut anu sangat ku pribados dihormat pamugi ku Allah dimuliakeun. Wabil khusus Bapak kali Ibu guru beserta reng-renganana anu ku pribados sangat dihormat pamugi ku Allah dimuliakeun. Oge wabil khusus kanggo karerencangan sadayana anu ku pribados dipikareus sinareng dipikadeudeuh. Lampung Cipayun, simkuring seja nyanggakeun pangwilujeng rehna siswa-siswi kelas 12 parantos lulus ujian nasional tahun 2018. Sataacana di dia aya sababaraha rupi acara, simkuring bade madarkeun heula runtuyan acarana di antawisna kahiji bubuka, kadua mapag pupuhu, katilu awasan ayat suci Al-Qur'an, kaopat pidangan lagu ti paduan suara SMAN 27 Garut, anu kalima laporan ti pupuhu Panata Calaraga, anu kagenep laporan ti pupuhu OSIS, anu katujuh pidangan tarian mangrupi tari merak ti wawakil siswi kelas 11, anu kadalapan kedalisan ti wawakil kelas 12, anu kasalapan pidangan seni angklung ti lingkung seni Sunda SMAN 27 Garut, anu kasapuluh kedalisan ti pupuhu sakola, anu ka-11 pidangan lagu ti paduan suara SMAN 27 Garut, anu ka-12 kedalisan ti komite sakola, anu ka-13 kedalisan ti dinas pendidikan, anu ka-14 pidangan upacara adat prosesi paturai tineng kelas 12, anu ka-15 doa, anu ka-16 pidangan kesenian gondang, anu ka-17 SMAN 27 award, anu ka-18 bewara siswa-siswi berprestasi, anu ka-18 pembagian surat tanda tamat belajar, anu ka-20 panutup. Supados tenyang kolong kana waktos mangga urang kawitan bae acara ku maoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, salajengna hayu urang nyakseni mangrupi pidangan prosesi mapag pupuhu SMAN 27 Garut miwah reng-rengan. Mangga dilajengkeun ka panungbu catur kasenian. Hadirin salajengna hayu urang sami-sami regepkeun awasan ayat suci Al-Qur'an anu seja didugikeun ku saderek Aldian Pratama. Kanggo ka saderek Aldian Pratama dihaturana. Ngaturkeun nuhun ka saderek Aldian Pratama anu parantos maoskeun ayat suci Al-Qur'an. Nincak kana acara anu kaopat, urang nyakseni mangrupi pidangan lagu ti paduan suara SMAN 27 Garut. Ngaturkeun nuhun ka paduan suara SMAN 27 Garut anu parantos midangkeun lagu. Salajengna nyaeta laporan ti pupuhu Panata Calagara ka saderek Aldi Abdurrahman dihaturana. Ngaturkeun nuhun kanggo ka saderek Aldi Abdurrahman anu parantos ngaluangkeun waktosna. Lajeng acara anu kagenep nyaeta laporan ti pupuhu OSIS ka saderek Asep Sunandar dihaturanan. Ngaturkeun nuhun ka saderek Asep Sunandar parantos masihan laporan. Nincak kana acara anu ka-7 hayu urang sami-sami nyakseni mangrupi pidangan tari merak ti wawakil siswi kelas 11 SMA Negeri 27 Garut. Ngaturkeun nuhun ti wawakil kelas 11 SMA Negeri 27 Garut anu parantos midangkeun tari merak.
Salajengna acara nu kadalapan nyaeta kedalisan ti wawakil kelas 12 kasaderek Sidki Ajrul Hidayat dihaturanan. Ngaturkeun nuhun kasaderek Sidki Ajrul Hidayat anu parantos ngaluangkeun waktosna. Lajeng acara anu kasalapan nyaeta mangrupi pidangan seni angklung ti lingkung seni Sunda SMA Negeri 27 Garut. Wilujeng nyakseni. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ti lingkung seni Sunda SMA Negeri 27 Garut anu parantos midangkeun lagu. Salajengna acara nu ka-10 kedalisan ti pupuhu sakola Bapak Dr. Anus Haji Agung Nurjaman MM anu kusim kuring dipihormat dihaturanan. Ngaturkeun nuhun ka Bapak Dr. Anus Haji Agung Nurjaman MM anu kusim kuring dipihormat tos ngaluangkeun waktosna. Ninca kana acara anu ka-11 mangrupi pidangan lagu ti paduan suara SMA Negeri 27 Garut. Wilujeng nyakseni. Ngaturkeun nuhun ti paduan suara SMA Negeri 27 Garut anu parantos midangkeun lagu. Salajengna acara anu ka-12 kedalisan ti komite sakola Bapak Rudi Sandra anu kusim kuring dipihormat dihaturanan. Ngaturkeun nuhun ka Bapak Rudi Sandra anu kusim kuring dipihormat tos ngaluangkeun waktosna. Salajengna acara nu ka-13 kedalisan ti Dinas Pendidikan Bapak Pandu Rizky Rahayu anu dipihormat dihaturanan. Ngaturkeun nuhun kanggo ka Bapak Pandu Rizky Rahayu anu parantos ngaluangkeun waktosna. Ayeuna urang ngincak kana acara puncak mangrupi pidangan upacara adat prosesi Paturai Tineng kelas 12 mangga dilajengkeun ku panunggu catur kasenian. Lajeng acara anu ka-15 nyaeta doa kasaderek Iqbal Maulana dihaturan kanggo mimpin doa. Ngaturkeun nuhun kanggo kasaderek Iqbal Maulana anu parantos mimpin doa. Salajengna acara anu ka-16 mangrupi pidangan kasenian gondang. Mangga urang sami-sami nyakseni. Ninca kana acara anu ka-17 nyaeta SMAN 27 Award. Acara anu salajengna nyaeta Bewara Siswa-siswi berprestasi. Lajeng acara anu ka-18 hayu urang nyakseni kelas 12 dibagi STTB. Ibu miwah Bapak anu kusim kuring dipihormat, runtuyan acara parantos dilaksanakeun. Mugi-mugi ieu acara teh aya mangpaatna. Rupina ieu acara teh urang pungkas wae. Sim kuring Fitri Andriani sareng koswara neda dihapunten samudaya kalepatan. Mung sakitu anu kapihatur, sihapuntenna anu kasuhun beuh bilih maha aya tutur saur anu teu kaukur. Reka bahasa anu pasalia ucapan anu lepat tong ngajantenkeun gantar kakaitan jaga dioma jajawa hisab. Hatur nuhun kana perhatosanana, mangga urang tutup ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.